Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 4 ieu nya. Halaman 4. Wa inna ma daroja pasti ngalakukeun saha jumhur sahabat wa tabi'ina sareng anut kabeh para tabi'in. Ala khuluil yadi kana ngosongkeunna leungeun mina dunya tina dunya dina harti henteu migawe pakasaban urusan dunia. Liak tadi supaya anut bihim ka itu jumhur saha al mahjubuna jalma-jalma nu dihijab hatena anu kahijab hatena kawas urang nu masih kahijab an musyahadatil akabiri tina kasaksianana pirang-pirang gegeden tina musyahadahna pirang-pirang gegeden. Palidalika maka ku jalaran ayeuna liak tadi adharu maka ngadohirkeun jumhur teh lahum ka itu mahjub ajuhda kana juhud fid dunya di dunya bi khului wil yadi ku ngosongkeunna leungeun ku henteu kasab gitu. Wa nahauhum sareng nyegah itu jumhur teh hum ka itu mahjub anita basuti tina gawe jejembaran fid dunya dina urusan dunia. Memantes di dohir gitu nya, memantes dohir tabasut teh pakaian alus, motor alus, kendaraan alus sakabehna kitu. Khauban karana aya rasa sieun alaihim ka itu mahjub aya khulu kana yen ta resep arasup itu mahjub teh fi mahabbatiha dina mikaresepna itu dunia. Palayah taduna maka teu meunang pituduh itu mahjub deh bada dalika dina sanggeusna tabasut lil khuruji karana kaluar an hubbiha tina mikaresepna kana itu dunia wal mujahamati sareng parebutanana alaiha kana itu dunia. Painal kamilina maka sanyana jalma anu sampurna kabeh eta layus gilu henteu nungkulkeun hum ka itu kamilin anillahi ta'ala tina jauhna ka Allah ta'ala naon syai'un hiji perkara fil kaunaini di dunia jeung di akhirat. Bihila fil qasirina perbeda jalma anu pondok akalna. Pasalim maka kudu nyalametkeun anjeun ya akhi hai dulur likul liman ka jalma taro nu ningali anjeun hu ka itu si iman mutajammilan barina gigindingan bisiabi kana pakaianana minal qaumi ti kaum illa in hibta angin lamun teu masieun anjeun ala atbaihi ka pirang-pirang pengikutna itu si iman ayat ba'u kana yenta turut itu atba ka itu iman ma'al jahli sarta na bodoh bimak sodihi kana pamaksudanana itu si iman. Palaka maka menang pikeun anjeun antanhahu kana yenta nyegah anjeun hu ka itu jalma andalika tina itu mutajammilan bisiabi khaupan karana rasa sieun ala talamidatihi ka santri-santrina itu si jalma. Aw ta muru atawa marentah anjeun teh ka itu si jalma bi ayakula yen tang ngucap anjeun jalma teh laum ka itu atba latak tadu ulah turut maraneh kabeh teh bi ka kuring bi husnil malabisi dina alus pirang-pirang pakaianana wal manakihi sareng alus pertikahanana pamajikanana wal marokibi sareng alus tutumpakanana fa inna hada maka sanyana ieu husnil malabis eta lain ieu hada lakum pikeun aranjeun kabeh al ana ayeuna hada ari ieu eta in wajada lamun manggihan si jalma dalika kana ieu husnil malabis min malin tina harta halalin nu halal wa ila lamun teu wajada dalika min malin halalin pal inkaru maka ari inkar ala dalika kana itu ala dalika syai ka itu syekh eta wajibun wajib paham maka kudu maham anjeun. Nah jadi kieu maksudna nya kunaon pangna ayeuna santri dididik kudu bisa prihatin. Hiji sabab ngajaga hate kasieunan lamun santri henteu prihatin engke bakal leuwih condong kana urusan dunia
dina akhirna eta santri teh bakal leuwih resep kana dunia tinimbang ka akhirat. Ieu nya kuna ayeuna innama daraja jumhur sahabat ulah ayeuna ka sahabat jeung tabiin we nya guru we urang deukeut. Kunaon ayeuna guru nepi ka ngalakukeun si guru teh ala khuluwil yadi, seolah-olah guru teh jiga nu henteu butuh pakasaban. Tara kasab begitu ajengan jeung ulama teh. Ta ieu teh gambaran eta teh panguruk keur urang supaya nu jadi santrina anu masih kene kahijab hatena bisa musahadah ka Allah supaya bisa nurutan. Nurutan itu pelajaran ke urang, matak urang kudu bisa napakuran perilaku nu jadi guru teh. Sehingga ku jalaran ayeuna supaya nurutan gitu akhirna tanya nu jadi ulama ngadohirkeun kana urusan juhudna nepi ka teu usaha bahkan nyegah ka santrina teh ulah nepi ka bermewah-mewahan dina urusan dunia. Kunaon sababna? Ye jadi santri kieu. Jadi santri mah kudu prihatin. Baju sok sing disyukuri apa adanya baju nu aya. Ulah hayang alus-alus teuing komo boga motor ulah hayang alus-alus teuing. Boga HP ulah hayang alus-alus teuing aja. Haupan alaihim ayadkhulu fi mahabbatiha. Kunaon sababna guru nitah kitu nitah prihatin kanu jadan satrina sabab kasieun bisi asup tah dina hatena rasa resep kana urusan dunia. Nu akhirna engke moal bisa eta hate teh narima pituduh ti Allah sabab nu geus diasupana rasa mahabbah kana urusan dunia. Lamun ayeuna urang nempuan batur loba dunyana heg urang keur masantren keneh. Urang keur ngaji keneh ye. Heg urang teh ayeuna nempo batur HP alus, motor alus, tuluy teh kabogoh alus, jeung sajabana nu akhirna urang engke moal resep ngaji kalah bakalna kaluar tina ngaji eta akhirna neangan dunia. Gogoda eta teh. Matak sengaja kajengan sok ngabahasakeun ye kami ge ajengan ye ulama teu gawe ge geuning dahar. Teu gawe ge geuning loba rezeki dirizkian ku Allah geuning aya rezekina. Ngaji we terus urang mah ibadah. Ngahaja eta teh kitu teh. Lain teu butuheun ajengan kana dunia, tapi gambaran keur urang ulah nepi ka aya rasa mahabbah kana dunia kitu. Sabab naon? Fa innal kamilina la yusgiluhum anillahi ta'ala syai'un fil kaunaini. Keur pikeun jalma nu geus sampurna tingali ayeuna urang ulama guru urang. Ilmu aya, amal keur ilmu jeung make ilmuna eukeur. Tuh nya, yakin ka Allah ngarizkian? Heueuh yakin. Moal mungkin nungkulkeun ayeuna hiji perkara kurangna ayeuna urusan dunia nepi ka matak ngajauhan ti Allah. Da loba kanu prihatin guru urang ge. Loba anu bahkan tuang sareng jeung nu janten santrina. Loba nu prihatin loba. Sabab naon? Nya ge prihatin nu jadi guru moal mungkin tah prihatin eta nepi ka nyibukeun ku prihatina jauh ti Allah. Jadi tetep rek katingalina ku urang ayeuna ajengan teh ripuh atanapi senang dina hati loba harta tetep hatena mah katungkul ka Allah kitu. Eta teh sengaja ka urang. Bela pil kosirin. Beda jalma anu pondok ayeuna akalna, sempit akalna, pasalim ya ahi. Salametkeun eta teh ku urang teh kudu. Setiap jalma anu ningali urang teh nya ka eta jalma teh alus pakeanana. Lamun aya rasa sieun heg eta teh termasuk ti gegeden anu ngabogaan anak buah. Lamun urang ngabogaan rasa sieun anak buahna atawa santri-santrina nurutan bari teu apal tah kana pamaksudanana eta jalma ayeuna kan nu jadi guru meureun gigindingan teh da geus nyaho
sanajan gigindingan mobilna alus, HP-na alus, pakaianna alus, da moal tak ngahalangan ku mobil alus, pakaian alus, motor alus, moal matak ngahalangan ka Allah. Beda jeung urang. Lamun urang ayeuna dibere ku Allah sagala boga, bisa jadi kaboga eta ngahalangan nepina ka Allah. Beda jeung nu jadi guru. Nu jadi guru mah dibere boga ku Allah teh, rek dibere boga teu dibere boga, tetep moal jadi ngahalangan nepina ka Gusti Allah gitu. Kan urang mah ma'al jahli bimaksodihi, teu nyaho urang mah kana pamaksudna naon mapangna gigindingan kitu teh. Tingali ku urang. Imam Maliki make pakaian nu luar biasa. Luar biasa Imam Maliki teh beunghar luar biasa. Nepi ka Imam Syafi'i ngarasa heran. Ke geuning ieu mujtahid geuning make pakaian meni alus-alus teuing, nahan teu termasuk hubud dunya. Cek Imam Syafi'i kan kitu. Kasauran Imam Maliki kumaha? Yeuh, daripada ieu dunya dipake ku jalma anu ayeuna teu bisa ibadah, kalah nambah-nambah kana dosa. Mending dipake ku urang. Cek Imam Malik sabab ayeuna dipake ku urang sanajan alus teu ngajadikeun hiji sebab ngahalangan ka Allah kitu. Daripada dipakena ku jalma munafik, jalma anu fasik, mending dipake ku urang. Jadi pantas ajengan teh kudu beunghar teh daripada kabeungharan dibikeun ka jalma nu loba dosa, kalah nambah-nambah kadosaan, mending di kabeungharan teh diraih ku jalma-jalma nu nyaho ka Allah, sabab beunghar oge moal bisa ngahalangan ka Allah. Da eta. Jadi ieu rada hese ieu bahasana ye. Palaka antan hahu andalika khaupan ala ta'ala midatihi. Maka meunang keur urang. Nita ayeuna nyegah kanu jadi santrina ulah nepi ka ngalakukeun make pakaian alus, make kendaraan alus, ulah nepi ka mencolok urusan keduniaan. Sabab naon? Rasa sieun bisi eta santri leuwih resep kana dunya tinimbang akhirat. Aw tamuru bi ayakula lahum la taqtadu bi husnil mabis. Atau kieu, yeuh, mane ulah sok nurutan kami mun jadi guru ngobrol gitu. Ulah nurutan kami dina alusna pakaian, make bendo, make sorban ngagober, make sarung BHS, make motor nu alus, make mobil alus. Fa inna hada laisa lakum al-ana. Sabab ieu macan waktuna keur pikeun anjeun macan waktuna. Lamun ayeuna dibikeun tah perkara kieu sieun ngahalangan ka Gusti Allah kitu. Ada in wazada dalika min malin halin wa illa fal inkaru ala dalika syekh wajibun. Lamun ieu urang manggih ya urang manggih sebagai santrinya, manggih sapertikeun kieu teh tina harta nu halal, tah nya teu jadi masalah. Tapi lamun ningali urang ayeuna ieu teh tina jalan anu haram, fal inkaru ala dalika syekh, inkarna ka itu syekh wajibun. Fafham gitu. Da moal mungkin nu jadi guru, nu jadi ulama meunangna tina gigindingan dina urusan dunia ku pakaian, ku pamajikan, ku ayeuna tutumpakan nya dina harti kendaraan. Eta teh geus insyaallah ladang halal gitu. Sumalayahpa tuluy teu samar deui anna zahidina sanyanya jalma nu juhud kabeh eta mazahadu henteu pati-pati juhud itu zahidin hakikotan kalawan sanyatana illa fima angin dina perkara layuk samu anu henteu dibagi-bagi itu ummah. Tuh nya kitu. Jalma anu teu samar deui jalma anu juhud teu pati-pati juhud ta eta zahidin teh secara hakikat angin dina perkara anu henteu dibagi-bagi lain dina bagianana kitu tah mah. Wa amma ma anapun ari perkara kusima anu dibagi-bagi itu mah lahum perpikeun itu zahidin pala yasihu maka teu sah li ahadin ka hiji jalma naon azuhdu zuhud pima dina perkara bi ayat roka kalau nyenta ninggalkeun itu zahid ku ka itu mah. Wa inna mazuhdu pasina ari zuhud pihi dina itu perkara eta yakunu kabuktosan itu zuhud bitarkil maili kun ninggalkeun condongna hate ilahi ka itu mah adatan menurut adat bihai sulayab kholu kalawan sakira-kira henteu koret
itu si Zahidnya, si Zahid si jalmanya. Si jalma bi kana itu emak an mustahiki tina anu ngahakna ka itu emak. Wala yastagilu sareng teu pati-pati nungkulkeun itu si jalma bi kana itu mah an robihi ti pangeranna itu emak. Itu si jalma. Pak lam maka kudu nyahokeun anjeun dalika kana itu layak pa ya ahi hai dulu. Jadi kieu ditingali ku urang ayeuna. Aya geuning kisah hiji jalma nu hayang panggih sareng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu ditingali eta Syekh Abdul Qadir Jailani teh hoyong ngabuktikeun teh sajalma teh kana kawalianana Syekh Abdul Qadir. Begitu ditingali Syekh Abdul Qadir teh ngagaduhan kuda 40 anu mana kuda eta teu dipimilik ku jalma selain Syekh Abdul Qadir. Nu boga heuneuh 40 eta teh. Begitu ditingali hayang tepang sareng Syekh Abdul Qadir ningali nuju ngome kudana. Dina hatena ngreteg eta si pemuda teh. Ke euy cenah wali tapi geuning resep kana dunya boga kuda nepi ka 40 boga kareta gitu nu akhirna eta si pemuda teh henteu manggihan si Abdul Qadir teu nepangan si Abdul Qadir ngenong we di tatanganna si Abdul Qadir nepi ka hiji waktu eta si pemuda teh teu damang anu mana teu damang dina setiap tabib di eta kota di Baghdad teh Pak Tabib dipanggil. Nepi ka teh aya nu sangemeun. Dina pada akhirna ta eta aya tabib nu terakhir ngadawukeun kieu. Ieu panyakit moal cager mun teu mah teu diobatan ku daging kudana Syekh Abdul Qadir kabeh 40. Tah nya. Geus kitu teh euy. Ngalamun atuh meureun euy da ari kuda eta nu 40 teh dipikanya aku si Abdul Qadir meureun moal dibikeun. Geus cobaan ayeuna mah cek tabibna teh. Sabab si Abdul Qadir teh wali sedengkeun wali moal mungkin. Koret. Tah akhirna nepangan we nya eta nu gaduh bumi teh. Ternyata dipasihkeun. Tiap hari salami 40 dinten eta nu gaduh bumi teh muncitan kuda Syekh Abdul Qadir nepi ka seop 40 dinten begitu 40 dinten eta jalmi teh damang dikersahkeun geus damang teh tuluy nepangan ngarasa takjub eta kuda nu 40 dibikeun tuluy nepangan ka Syekh Abdul Qadir nyaurkeun ka Syekh Abdul Qadir teh Gusti abdi teh sateu acan ka dieu teh ngeureuteg ka Gusti teh hoyong tepang tapi ngeureuteg Gusti teh geuning du dunya sehingga boga 40 kuda nu teu bogaeun batur teh. Tapi ayeuna karasa kamanfaatna eta kuda jadi landong abdi. Naon Gusti maksudna eta teh? Cek Syekh Abdul Qadir teh. Kuring sengaja meuli ieu 40 kuda sabab rek aya anjeun kadatang ka dieu jeung anjeun ka dieu rek ngadon gering. Maka kuring dibeuli ieu 40 kuda keur obat anjeun secara gratis. Gitu. Tuh nya wa inna mazudu fi yakunu bitarkil maili ilahi adatan kan gitu bahasana nya bahasana kitu beasula yaqulu jadi nu ngaran juhud mah ayeuna ninggalkeun rasa condongna urang kana dunya kalawan sakira-kira henteu koret dan nu ngahakna ayeuna 40 kuda mah lain si Abdul Qadir tapi anjeun ngan kuring mah dititah sina meuli wungkul kuring teu ngoretkeun kana nu 40 da ieu ge ti Allah henteu katungkul ku nu 40 kuda nu alus ieu nu batur teu boga tina ngahalangan deukeut ka Allah. Da ieu 40 kuda teh rek keur pikeun anjeun supaya cager. Luar biasa. Jadi ya Allah, ieu rada hese ieu kalimah. Mudah-mudahan urang sadayana sanajan dipaparinan ku Allah urang katungkul kana dunya tapi urang mah sebagai jalman iman hayang dunya hiji keur pikeun ngaluarkeun zakat keur infak keur sodaqoh keur nafaqoh nu jadi kewajiban urang sadayana. Mudah-mudahan salamina hidayah taufik nempel ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.